gawe aing mah. Kalau tiada suami di rumah, aku kok jadi kuat. Tapi pas suami ada di rumah, aku mendadak lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, goyang lagi yuk. Assalamualaikum, mama. Si gelis, eta kunaon? Aku tiko sewad mah, karengkas ku si Dewi. Alah Gusti, dedeh anak. Tapi dah mah si Dewi nage udah minta maaf, tuluy ditulungan. Aku teh dipangbelikeun ciki, cek aku teh bilang terima kasih. Mah, kata ibu guru, aku harus ikut piknik dari sekolah, sekalian healing lah. Duh, kayak atuhnya uang bebeja kasih bapak, sugan bogalan duit nak. Geus boga gaji halia hayang udud era minta geus kudu kumaha kudu aya tu bisa dikukumaha ukur mimpi kahayang kana pikana waktuna geus capek ngarepna geus capek ngeloanana. Assalamualaikum, bapak balik. Nyaho, teburu ngomong, kaambe ku aing bauna, Bau naon? bau kungkang. Menikitu kunaona ambakan wae. Salah kesi ngarti, pamajikan lamun teu gablek duit teh leuleus. Kamari duit hai kude plastik hai beli kudu beli bagi sepikir kunai asaku teu ngarti. Bergairah melihatmu, corwe kali itu teu gablek duit mah. Aku Kira-kira kaya bapak ya, si Neng teh guru piknik di sekolah, kadang minta duit nak. parusing terbuka duit parusing Gawe we hayo, beunghar henteu gelo heueuh. biar kerja biar gaji ku segini yang penting halal yang berdiri. Aku ngambek, Kamu mah mending ngambek ih. da aku teh pengen nasi padang. Ya udah, ayo. 1, 2, 3, let's go. Cetati boga HP anyar alus aya kamera bobaan di tukangna kuring jadi hayang boga HP ciga kitu tapi kumaha carana nya jadi bingung. Oh wanganjuk we kacekeno. Aduh, ayaku ngareunah hirup kuring
pagawean ngan saukur dahar modal shopping dahar modal shopping aya senang kieu hirup teu boga kabingung teu boga kasusah duit loba beteung seubeuh. Assalamualaikum Cekeno Cekeno Waalaikumsalam. Bujur aya peryoge naon bujur? Biasa cek kuring hayang nganjuk HP hayang anu alus geuning anu bener ayeuna anu di tukang nate aya buledan badag. Oh anu kitu siap atuh ke urang pesenkeun nya. Ya cek. Tah alhamdulillah boga HP anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abi nuduaan ti salah sawiosna petugas ti salah sahijina bank anu namina Bank Emo. Perhatosan kasadayana jamaah supados enggal kempel. Sapu sumpah nasabah. Saya berjanji jika saya tidak mampu membayar angsuran Bank Emo, maka saya akan ngukur kebun. Kebun sahanya. Yuhnya usahanya. Kebun batur. Oh no. Hadir tepat waktu. Dalam setiap kumpulan. Saya berjanji lamun ditagih moal nyumput moal kabur. Bila saya kabur, suami saya jadi jaminan. Tah bu, kahadenya lamun tos janji jangan sampai salaki ibu jadi milik aing. Oh no. Hapunten ka ibu anu susuna gede supados kapayun. Ayun ini kapayun. Oh no. Satu hadir tepat waktu. Dua membayar. Membayar ce aduh. Membarai. Aku mau cuek membayar. Nah penting mah tagihanna dibayar we. Tehnya punten cek di dieu totalna tos tertera. Tosnya
pasikeun ka Ece. Terhilapnya abi isukan ge mulai. Mulai naon kusaran meureun baiklah mayar mah kumaha ge wae ceuk. Jadi inget Bang Emo, jadi inget Bang Emo, aduh inget Bang Emo. Di mana mayarna, di mana angsuranna, aduh ujung-ujung inget Bang Emo. Cari cakah nawalun, sok kebayang, loba angsuran. Bang Emo, tang 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 tang. MBK tarang tang 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 tang. Kosipa terang tang 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 tang. ENM Amarta Mani asa loba anu lagi untung nama kami tangguh lenteng. Pet penenenenet 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 penenenenet. Ngagesekeun babaturan saanggota san sananana san sananana jari paben. Iya abi sage abi dijual samiliar ya. Geuning eta salaki dijual Ece. Ulah ikut campur sebab salaki kuring. Ya si eta gerak demi hutang ngajual salaki. Aduh. Heueuhnya isi eta. Eta kayak ngomongkan batur dosa. Jalmi mah sawang sinawang, kabutuhan mah sahanu apal, teu kudu pipiluan urusan batur, mending aya nama orang saling introspeksi diri. Gitu enak. Sakieu nu kapihatur ti abdi sadaya